mesti marane kamari urang ngabus dari itu. Naon tadi si Kumai biasa nage paling rame cenah naon. Tong itu beungeut mana juga langit dek hujan. Saya tapi enggak kan orang tuh babaturan. Sebenarnya aya nu sebarkeun rahasia abi. Naon? Apa emang? Abi teu apa, tapi nu nyahomangan. Ayeuna nu aya di dieu. Sate amis nu dibakar putih, naon anu nyeri tapi teu hati ngali. Hate. Nyan paling nyeri main awak tapi hate. Tadinya abi rek balik heulanya di ditu ku si mama. Tiga nama si Raisa teh sih, soalnya si Raisa pernah ngomong kada teratep ka si Rani. Wah. Aya naon ini rame-rame kieu? Indri, kunaon Ran? Jadi kieu Dri, tadi aya nu nyebarkeun rahasia abi. Marane teh ulang tahun ya atuh. Ini papasan beli roti ratu abi sobat diharapkeun lamun geus dicanten deui si rapi-rapi bakal pegat sorangan. Tah eta pisan put lamun arurang suruh saling nuduh bakal rusak kabehanana. Akhirnya abi mereka berbatu. Oh, jadi mana? Abi cuma petugas nih yang untuk orang ngomong. Istrian kesalahan berdiri aku. Kalau saya lihat orang, kami kecewa, tapi lebih kecewa diri lamun janji mau ngomong. Geus we aya nama urang diajar tina ieu kajadian. Aya cai dina gelas naon anu pegat tapi teu katingali. Naonna? Kepercayaan. Sakali pegat bisa dipinakin tapi lamun aya niat pasti bisa. Isuk-isuk kataman mawa saru jeung lauk lamun urang silih ngahampura babaturan bakal tetap pupuk. Hayu urang silih jaga rasa. Ulah ketika salah kecap hanya dari sana datang. Angin sore ngahiliwir, naon anu datang tapi teu katingali. Naonnya? Eta. Kebon kembang bodas teh kaca. Waktu mau diulang jaga dulu salah jaya rasa. Kurang beda, tapi hiji dina hate sanajan fungsi nyeri silaturahmi tetap moal pegat deui. Dan yuk apa? Abi hampura nyerahnya di petugas rahasia abi dia hampura ka Raisa teh. Jadi Raisa nya dengan naon ku abi hampura. Taswe ayeuna mah hayu urang jajan bebarengan. Acan